Hancur anak ginjal ulah cilik, ulah rudet dia, ulah rek beulik. Wayahna hidup sing sabar, tarimakeun ieu kadar, titis tulis di Gusti Yang Widi.
Gusti disimpen jero hati. Sok sanajan cinta urang tilana dina rasa ngancikna, eta mah lalakon urang antara urang jeung urang. Layung langit mimiti ngaleungit, berang nuju ka sareupna manusa anu bakal datang. Urang papak urang sewang-sewangan. Layung langit mimiti ngaleungit, berang nuju ka sareupna manusa anu bakal datang. Urang papak urang sewang-sewangan. Hatus bae urang mah urang nu peunggas tina hareupan, ngan aya kanyakah urang nyaeta kembang lahunan. Sok sanajan cinta urang tilana dina rasa ngancikna, eta mah lalakon urang antara urang jeung urang. Layung langit mimiti ngaleungit, berang nuju ka sareupna manusa anu bakal datang. Urang papak urang sewang-sewangan. Layung langit mimiti ngaleungit, berang nuju ka sareupna manusa anu bakal datang. Urang papak urang sewang-sewangan. Hatus bae urang mah urang nu peunggas tina hareupan, ngan aya kanyakah urang nyaeta kembang lahunan. Mangsa lawas ka Sumedang teu kota
gantung zaman ulah sinang ngerangan yakin orang disumedang waktu naba bakti nitipkeun mangka hade jati kasih ku henti kiwa
king gerasare masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaking iwal hidup pupung den hati anu jadi aturan kaering. Aduh anak king jimat awaking dedah teuing buah kacinta wayahna sing tumaima bapa geus mulang ti heula di pundut kudu kawasa takdir teu bisa dipungkir kadar pun benang bisingan. Rep anak king gerasare masih tibra cu sing soleh hati hidup teu perlu hariwang poe isu pasti datang baris muka lawang pangharapan. Aduh anak king jimat awaking iwal hidup pupung den hati
rerentengan dunia asa nuduaan. Hancur anak kinjut ulah cerit, ulah rudet dia, ulah rek beulik. Wayahna hidup sing sabar, tarimakan ieu kadar, titis tulis di Gusti Yang Widi. Yesus pasti datang, baris muka lawang pengharapan. Aduh anaki jimat awaki, iwal hidup pupung den hati, anu jadi hati lam kaeri. Anak ini gerasa masih tibra cuk sing soleha teh hidup di perumahan poe Yesus pasti datang baris muka